nya kau deh kalah nu kitu oge katibang teu bener mah tuh kurang kumaha meureun tetangga urang aindek dibukakeun aib nama tileutik di sakolakeun nepi ka SMK nepi ka di pasantrenkeun kunaon gedena dewasa neangan nafkah ngagarong teu mending aing cek aing nu ngagarong atuh aing mah sesuai keur maling oge meureun di pasantrenkeun teu di sakolakeun dididik salat jeung ngaji henteu nyah ieu mah keur pada urangna kitu ngan mung syariat eta kasab kahirupan manusia teu bisa diatur ku manusia karena sama manusia eta beda waktu doang dibentuk tak ku manusia jam teu langsung jam 12 anggap bae urang kuari jam 2 batur nu geus bener rada beuntak jam 12 awas ulah bangga ulah takabur dunia boga saha kalimat Allahu Akbar kakarak boga mbe 10 ge geus asad dunia aing bae boga Allah kabeh ge ainek euling sebenarnya mah gitu nyaho dalil tentang kitu tah bener mah kitu tapi untuk pelaksanaan untuk milampah eta weuh jelema bisa ngomong doa nggih atuh cek urang nya kan Nurman hampura pelaksanaan itu bener jadi kadang aing ngomong A kita lakuan B nya tah kalakuan B eta sifatna manusia kan manusia mah teu aya nu sampurna angin Kangjeng Nabi Muhammad ge mulia urang mah dibentuk badanna doang sampurna tapi akhlak kalakuan naon bedana jeung satu manusia lamun urang nek diaji nu sabenerna kan di dinya ge hurufna eta ditungtungan ku yakin urang nek nyembahna ka mana tah kabeh ge umat Allah ieu ieu mah batur Kristen cenah sia teh mah Kristen budak kitu ulah hewa memeh datangna Islam meureun budah heula Hindu heula nya ngan ti dinya tuh meureun cek ulah teh awi ge lain awi bitung kabeh gitu ulah aneh nu kumaha macam saya kambe gembol be keluarga sebaru pambe gembol tuh manusia ge teu beda kitu beda waktu kan iya masih ngeripuh urang hirup doang siaden kinya jelema madara boga anak geus 2 pamajikan anak batur kukolotna biasa dingeunahkeun dek boga salaki ka urang lainnya si kakek mah kawin jeung bawa anak bapana lain teu hayang eta urang ngabahagiakeun si pamajikan wa hampura kadar jeung kodar cek kolot teh mah cenah jang teu can nincak ka waktu jeung nasib urang mah nu penting urang bisa narima kanyataan nu aya ikhlas kuduna lamun bisa mah eta kakarak jelema seutik bener urang teh ikhlas atuh justru cek ulah ge urang mah ngeun hukur ngomong doang ikhlas katibang ngising jeung kieu teh ikhlas jamere mah otomatis rada gede mah diomongkeun nu manu ikhlasna atuh kayak jitu kadua kitu urang ripu sakumaripu kudu diikhlasin katiba urang teu ngarokok acan eta pamikiran geus lain deui bae geus lieur jeung lieur bae lain deui bae kitu mantap moal panjang bener tah lah moal cek ulah teh bener jadi halukeun ku saduniaannya kan Nurman moal panggil nek nu kumaha ai ditare mah ngeunai teu ngarokok mah suki kumaha teu urang kudu naon deui eta kudu naon deui urang pan ka dieu nya mah di berpikiran normal eta nanti dinya bisa milihan pangaruhnya kau deh urut orang maling ieu cilaka ka aing sesuai cilaka ge aing ngarugikeun batur ieu neangan urang pakulian di balik mikir eta kitu bagus karena urang kasalahan urut urang gitu hayang hade aing diomongkeun ku jalema atuh meureun nu hade ide Islam batur ka masjid hilu ka masjid ai sebut salat mah urang nu bisa ieu eueuh jig mana salat doa nu mana nu bakal ngajadikeun si adan teh ka surga doa nu mana jeung bismillah jeta eta bae surat nu dibaca ku imam eta bae tapi pelaksanaan urang teh ngajadikeun sumpah ka Allah salat eta ulangan sakurung kedung pedan sumpah ka Allah pikeun ngalaksanakeun ka bener kumaha aya mah sarolat ongkos salah bae ya teu can bisaan salatna kitu cai ribu ya bantu masang goblok cai nginum ge itu ngan cekolat cak pugo mah aing ngobrol mah kabeh ge nya kau deh hayang hade ieu dipandang ku batur cenah sarmen kuari ngomong doang kiai bae tapi nincak ulah hampura gede dosana kim katibang nyaho mending teu nyaho sakali karena masih kena pabaliut jeung bitis mah komo jeung anak teu jajan kim wadol ngomong bener eta nutupan aib urang doang hayang dipandang ku batur bener angger aya nu nyoncor teh milik nu boga Allah diakan bae eta jelema mah atuh kitu
Anggar. Eta tah, jadi hirup eta anu kasebut orang bisa ngomong bener bener ngaran perilaku orang masih goreng mah. Goreng bae. Tah. Eta nu pake kasihan ku si Damik mah nu Eta. eta. Jadi ngomong bisa ngalakukan teu bisa. Anu goreng mah sa tetap. Sa. Orang keneh bae. Ya urang mah misalkan nepikeun ka ngalakukeun nya, ai nunggeus mah. Iya. Tadi teh ya orang ulah disesali ngan lamun bisa orang lamun nek bener tobat, ulah dialaman deui nu kitu mah. Adapun misalkan cikulat teh jauh sirik pidik jahil kaniaya asup nanganiaya jinah naon nya dan bedana jeung jahil kan maling hukumna sirik jeung pidik ngomongkeun akhlak batur goreng pugu maneh ge belum tentu bener nya kan kadinya atuh parah labatan maling dosana nek dijujutna tama keur sedengkeun eta hukumna maling hampura menurut dina keterangan samang-samang sata jelema boga rezeki geus di dinya mutlak aya rezeki batur nu bakal dibikeun kurang. Kunaon ieu mah duit 1 juta bae geus aya mutlak hak batur. Hook cenah jeung meuli motor tinggal nambahan 1 juta deui. Nek kumaha? Manan ge hese neangan jelema pikeun ka bener mah jang. Hese. Gitu. Misal kur bisa ngomong urang mah. Urang mah tak meuli. Karena naon? Wajib soteh orang anu ngabejakeun orang cek parbasan nu diobrolkeun eta anu geus kanyataanna ku urang. Kula mah rumasa